Suratul An'am beres surat Maidah urang ayeuna nyorang kana surat Al-An'am. Al-An'am eta artina pirang-pirang hewan ingon-ingon, hewan ternak. Di jerona rek nyaritakeun nu patali jeung hewan ternak. Ieu ayat ieu surah Al-An'am kagolongkeun kana surah Makkiyah. Bangsa Mekah artina Mekah teh diturunkeunana Kangjeng Nabi meme hijrah ka Madinah. Setiap ayat, setiap surat nu diturunkeun meme hijrah ka Madinah rek di mana bae diturunkeunana eta disebut ayat Makkiyah. Di mana-mana ayat-ayat surat-surat nu diturunkeun sabada hijrah ka Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi lain berarti kudu di Mekah bae diturunkeunana. Sebab asbab nuzulna mungkin di Mekah, mungkin di Thaif, mungkin bae di Madinah, mungkin bae di mana bae turun ayat nama. Ngan Kangjeng Nabi na meme hijrah ka Madinah ta eta teh keur cicing di Mekah seluruh ayat-ayat nu turun di mana bae disebutna Makkiyah. Itulah mustalah tafsir. Ngan aya genep ayat hiji illa wa ma qaddarullaha pikeun ka tilu ayat jeung ayat qul ta'alu tilu ayat genep berarti eta mah ceuk ahli tafsir sabenerna mah ayat Madaniyah nyempil di jumlah ayatna aya 165 atawa aya 160 genep ayat. Geus we ti mimiti kuari nu kolot bae balik ngaji di talah. Balik ngaji di talah. Jadi urang teu karasa saminggu boga saayat, 2 ayat di talah. Teu karasa 5 tahun nu sabaraha puluh ayat. Itu kudu ngedekluk we urang ieu asal ngaji ka dieu talah. Sok ngaji ka dieu Kiai cenah mun ngabejana ti keur ieu mah. Atuh mantak daot ti kuari bae gamimitian coba ulah ti keur ieu hayang nyaho coba. Engke bakalna aya evaluasi asa menang genep bulan dites. Saha nu katalar beneran lulus, anu teu katalar teu lulus. Artina kalulusanana nu katalar menang genep bulan ya ti surat ieu engke menang sabaraha ayat urang eta talar. Harap saurang-saurang anu bisa balik, nu teu bisa ngendong di dieu. Nurutan keur di SD. Ebrak cek gara teh ngeunaan ngendong di paraban ku kiai. Masyaallah. Ialah surat Al-An'am. Di jerona aya mafatihul gaib, kunci-kunci kegaiban. Wah, iya. Sugan we aya kunci jang mukakeun gunung di jerona aya emasan. Sia mah nu karitu bae kan pikiranna. Mantak wani ngeridit ge eta nu geus kitu resep karena dunia. Surat Al-An'am diturunkeunana model jumlatan wahidah sekaligus. Ayat-ayat anu aya di surah nu lain mah kadang diturunkeunana nungtut tapi surat Al-An'am ieu mah sekaligus diturunkeunana sebanyak 165. Ketika ayat ieu surat Al-An'am diturunkeun dibawa ku malaikat Jibril diiring ku 70.000 malakin 70.000 malaikat diiring. Bahkan aya anu khusus 12.000 malaikat
ngiringkeun ieu ayat aya hiji ayat tu diringkeunana ku 12.000 malaikat lain leutik-leutik ayat. Masya Allah, iyalah bakalna aya mafatihul gaib muhara ya maya lain letik-letik ayat ribuan malaikat ngiringkeun ketika diturunkeun ayat ieu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cik Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzilat suratul an'am ma'aha mauqibun minal malaikah. Kangjeng Nabi kantos jarios ayat ieu surat Al-An'am ieu diturunkeun luar biasa disertai ku malaikat sadama bainal khafaqain. Katutup ieu langit katutup ku malaikat lantaran ayat ieu surat Al-An'am ieu turun. Jadinya menghargai menghormati karena surat Al-An'am ieu sehingga malaikat nutup pajajahan langit. Masya Allah. Muhara pasti memanjur jasa pun pakai pelet kajian hukum hati muhara lantaran nimai ya Allah. Tika bin Mahba non ki Ka'bul Ahbar nyaritakeun Fatihatut Taurat Fatihatul An'am wa khatimatuhu lamun urang teu pernah maca Taurat sebenarnya awal kitab Taurat eta awalna ieu surat An'am tungtungna ge tungtung surat An'am. Jadi di kitab Taurat teh diawali ku awal surat ieu tungtungna dina kitab Taurat tungtung surat ieu. Dina kitab Taurat teh kos kitu kitabna nu dicekel ku para Yahudi mun asli ngan ku ari mah nganu asli teh hese. Iyalah luar biasa imat kita naon surat Al-An'am lain bantrak-bantrakeun bahkan ayat man qara'a salasa ayatin min awali suratil An'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun sajelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wal ard tepikeun ka ma taksibun kenu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta ngaye wakalallahu lahu arba'ina alf malakin yaktubuna lahu mita ibadatihim ila yaumil qiyamah. Ku Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat. Pohara 3 ayat teman. Mantak ayat-ayat Al-Quran teh palohara sebenarnya mun urang nyaho. Seperti kulhu dibaca 3 kali sarua jeung saquran. Mantak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran 3 bae kulhu. Sarua jeung tamat Quran. 3 kulhu sarua jeung saquran. Mantak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Quran eta. Masya Allah. Iya ayat lain letik-letik ayat ya bayi. Nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa. Geus kaistimewaanna mah hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat. Nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu mah jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu. Wala jasa bahkan lamun aya setan dek ngalirukeun dek ngawaswaskeun dek ngajerumuskeun ka manehanana mun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu ma taksibun na ieu setan ge moal kuateun pokona mah dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan cek setan teh
nyokot deui bae motor ngredit janu itu ge aman pan kiai ngomong haram teh bohong buktina sia kan katutup nyokot deui bae eta setan da kos kitu baik embungkeulekan maupun bisikan hati nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari tapi ieu anu di jero hate eta teh lamun urang sering-sering maca ayat eta moal naon atuh make jeung ngredit mun boga duit memeuli malah-malah sapira dunia tuh eta bisa kos kitu tah ieu lumayan ye berarti ieu ayat pohara ye jadi berarti jang niiskeun hate jang supaya ulah kagoda ku setan ikan urang setan ya ampun jasa ye mun kadeuleu mun loba jasa nu gelut jeung setan kelantaran setan teh kadeuleu jadi urang teh tenang-tenang bae setan teh kadeuleu jadi tenang-tenang mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa teu kadeuleu hana setan teu kadeuleu insyaallah aja urang na elehan bae ku setan eleh bae ku setan boro-borona naon itu ulah neuleuh awewe beuh ulah neuleuh awewe asal lu sugan ingat bahwa ieu teh henteu meunang henteu biasa bae hate teh ditutupan ku setan deres anu ngora nu kolot betah bae betah nu kolot teh neuleuh kobo nu putih mah tuh atuh terlena sanjilang umurna geus 80 tahun ya atuh nya waduh cek jana lain deui jeung nu di imah surat Al-An'am